majar maneh neangan jalmi cicing lain sok poho majar maneh neangan jalmi nepikeun ka Kalimantan majar maneh rek alumni majar maneh neangan mantan. Duh Gusti nu agung. Aya di dieu mantan aya kitu? Oh aya. Oh komo palobah alumni anu menyandang status duda manya. Aya alumni duda aya kitu? Alah Bu Haji makaning ayeuna teh usum tiris. Nya roda ka Ciamis meuli sabun jeung sasagon ngaduda keur usum tiris mendingan nginum baygon. Ieu mah hampura pangaresa hampura. Heeh da titah ngaji mah teu bisa terus terang mantak ieu mah kuring mah takdiman wa takriman we ka pangaresapun guru aya majarkeun embung bisi naon suul adab keur mah ilmu teu boga tuluy urang suul adab atuh hajur aing engke atuh urang ilmu teu gablok nya ka dieu urang takdim teu pati da rumah saha joledar mantak ieu mah kuring mah rek sambung doa be lain sambung doa rek mundut doa ka dieu teh mudah-mudahan kenging kaberkahan ti keluarga pesantren amin. Sehingga bedana ieu penting ieu nu ngobrol jeung nu ngupingkeun nya kabeh pada milari ridho Allah. Mudah-mudahan urang tinekanan naon tepang sareng ridho Allah amin ya robbal alamin. Atuh ka para alumni hampura ieu kuring nyarios payudon sadayana lain rek ngaurkeun ilmu komo rek ngabejaan bulu bitis da lain bitis heuh matak ieu mah urang ngadongeng tambah sare beurang sebab kuring mah rumasa ieu mah kiai atuh lain ustad lain kiai mah kudu boga pasantren ustad atuh kudu boga tajuk-tajuk wae mah ajengan lain atuh naon ieu mah keur bisnis bae aing mah. Bu cangkeul Pak tuh matak aing mah teu hayang nanya lalaki teh heueuh teuing lain kurang naon di mana-mana eta ce lalaki mah unggal ditanya la yamutu wala yahya teu paeh teu hirup. Aneh sidik jentulna teh aya ungked-ungkedan aya unggal ditanya kitulah disebut jelema teu ngajawab disebut patung ngarokok. Pak lain atuh ieu teh di lembur di leuweung huy hay heuy kumaha Bu dengein Bu bekah cenah ge kumaha cangkeul kesel nundutan sing siremen buat teu boga rasaan meureun. Alhamdulillah insyaallah pangintennya mungkin ngaos maku apih ku saehuna di Pasir Batang ieu mah urang ngahiburan bae ieu mah nya kajeun he ai ari pangna haliwu bedah naon please deh aku kan mau baca sholawat jadi please kalian menjedok oke Allahumma sholli wa sallim
Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahil salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma Sayyidina adadama daimatan kekasih kita Nabi Muhammad idola kita dambaan kita teladan kita Salawat salam tetap padamu, Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu, kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma Sayyidina adada ma fi ilmi lahi daimatan mudah-mudahan maca sholawat dijembarkeun hirupna, dijembarkeun milik rizkina. Aya hasrat sareng gairah kanggo tobat balik ti dieu. Aya hasrat sareng gairah kanggo nuturkeun itba'as sunnah, nuturkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah boro-boro ka Kanjeng Nabi urangnya. Urang nu pernah kungsi hirup babarengan sareng Syekhuna asana teu kaop ngupingkeun lagamna asa katsuat-suat hate. Lamun kabeh ngupingkeun lagam, kabeh ngupingkeun nu pernah dinaunkeun, nu pernah ku almarhum dicontohan, urang asa hirup ka alam katukang. Di mana kungsi hirup babarengan jeung urangnya, sok caralik santri di dieu jeung Mang Dadan eta teh kitu sok parebut aing teh caina teh kitu jeung Mang Dadan eta teh nya. Mantak kuring mah ka mana-mana ge jahe rumasa keur mas di dieuna sakedap kitu. Mantak oleh-oleh kengingna teh barokahna teh eta we di dinya sok nuturkeun ngalap barokah ka apih teh eta. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Wallahu a'lam bimuradi. Maha suci Allah zat anu parantos nga Isra sareng Mi'rajkeun, anu parantos nga berjalankeun ka hambana bi abdihi ka hambana nya lailan dina waktu peuting minal masjidil haram ti masjidil haram ilal masjidil aqsa ka masjidil aqsa
Lamun urang nyaritakeun masalah Isra Mi'raj maka kabeh otomatis hatena pakuat pakait sareng salat sebab dina peristiwa Isra wal Mi'raj esensi anu dibawa ku Kanjeng Nabi adalah parentah salat. Sadayana mafhum bahwa Allah marentahkeun 50 kali 50 waktu keur ngalaksanakeun, keur dilaksanakeun. Tapi tetela geuning Kanjeng Nabi teh karunyaeun ka umatna wasilah nama panginten tepang sareng Nabi Musa. Saur Kanjeng Nabi Musa, kenging naon dulur anu soleh, kenging naon nabi anu mulia, kuring dipaparinan parentah salat. Sabaraha waktu? 50 kali sapoe saputing. Aduh Muhammad pulan moal kuateun umat anjeun ai kitu. Yeuh kami geus pernah nyobaan marentah ka umat kami padahal kami teh marentah kurang ti sakitu. Tetela umat kami loba anu cilaka, loba anu teu kuateun, jug balik deui ka ditu lantaran umat anjeun mah laleutik awakna, lemah imanna, lemah pikiranana, lemah jalan pikirna. Bo karunyaeun eta umat Nabi Musa ka urang. Balik deui ka ditu. Karunya umat anjeun laleutik awakna, lemah imanna, lemah kakuatanana. Ngan galegeh hutangna. Singkat carita atuh kenging 5 waktu balik deui Muhammad. Geus izin kitu. Bo kilang kitu ge urang 5 waktu kacarucut nya, kilang kitu ge urang 5 waktu kacarucut. Padahal saur Kanjeng Nabi nandeskeun inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Perkara anu pangheulana dihisab ngeunaan amal hiji hamba engke di poe kiamah adalah salat. Fa in saluhat di mana-mana lulus salatna faqad aflaha wa anjaha, nyata bagja beruntung bahagia eta jalma. Wa in fasadat maka lamun ruksak salatna faqad khaba wa khasira, maka eta jalma rugi bangkrut lantaran salatna ruksak atuh amal nu sanesna ge milu ruksak. Bahkan parantos ngandika saha al-faqih ulama nyaurkeun man aroda ayan jua min azabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Bo pak kabeh urang ngarep-ngarep salamet, kabeh oge ngarep-ngarep salamet. Maka jalma-jalma nu hayang salamet jalma anu ngarepkeun salamet tina siksa kubur maka wajib ka manehna ngadawamkeun 4 perkara jeung ngajauhan 4 perkara. Salah sawios perkara anu kudu ku urang didawamkeun adalah fa ammal arba'atu allati yulazimuha fa muhafadzatus sholawati, urang wajib ngadawamkeun salat 5. Bo aing ngajaga salat mah bisa sararea oge, teu kudu dinaon, teu kudu dipertanyakeun komo santri mah komo alumni mah. Ngan ieu dina kualitas salat urang, bahkan terkadang urang mah salat teh kalebet kana salat anu ruksak. Mana salat ruksak teh? Ciri salat urang ruksak teh hiji dengein. Hiji salat urang ruksak teh adalah urang teu sabar ngalampahan salat. Teu naon cenah? Teu sabar. Ciri teu sabar dina babacaan, dina gerakan urang mah mending ngeput. Alabatan neangan setoran. Betul? Komo lamun salat rek indit-inditan. Laras. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kakarage maca tak naon, maca doa iftitah Allahu Akbar kabiro. Ayo ketrok. Eti hayu. Aya ceti
Nining Nining, Nur Nur, Esi Esi, Iis aya Iis, Is hayu Is, alah kakarake menawan takbiratul ihram, Allahu akbar kabiro, datang deh si neni tidit, inna sholati wa susuki wa Yamaha, gara-gara ngadenge naon tah? Gara-gara ngadenge klakson, kulantaran ngadenge klakson tada tidit jadi babacaan teh naon? Balap babacaan teh dolin, abud Allah sublah sami Allah sublah pir Allah sublah kakarak menang 2 rakaat tidit Allah budak tilu opat jadi nu kadua ciri salat urang ruksak teh urang mah teu tenang naon cenah teu tenang ciri teu tenang ke ruku mikiran sujud padahal anggeuskeun ruku sing tumakninah tuluy lanjutkeun sujud anggeuskeun sujud bari tumakninah kakarak duduk iftiros anggeuskeun duduk iftiros lajengkeun kanu sanes sing tenang sing tenang sok ulah gurung gusu nu katilu urang mah ciri naon ciri salat urang ruksak teh nepi ka poho rakaat mantap salat itu penting lain yang penting salat sakali deui salat itu lain yang penting salat kade urang teu apal salat nu mana anu ditarima ku Allah salat nu mana nu mahi eta urang kana ridho Allah laras kitu mangkaning aya mangkaning di dia mangkaning hampura apanya cicing pan ibu-ibu mah tekop malaweung jeung ibu-ibu mah atuh kuring atuh manehna ngarecok kitu bae lantaran ari ibu-ibu mah di mana ge aya 3 golongan kecuali Bu Haji iya atuh aing si kawalat aing aya kumaha ibu-ibu mah 3 golongan kabagina hiji jiga soang 2 jiga entog nu katilu jiga meri nu kumaha jiga soang tah si eta mah timiti celek diuk nepi ka acara mulai ngecebrak saya mah ngomongkeun aya nu kitu aya hiji tah nu kitu ngaranna so nu kadua jiga entog gandeng mah henteu ngan si eta mah ting kecuis harewosan hayu we teh kau babaturan cicing ditewelan we gitu disangkana meureun babaturan teh layar sentuh meureun aya nu kitu aya 2 nu katilu jiga meri gandeng henteu ting kecuis henteu ngan si eta mah gagayem teu eureun-eureun tong dilepehkeun entong teleg gitu pan ari jeung ibu-ibu mah kudu hiji komunikatif 2 interaktif gitu katiluna kudu inovatif lantaran lamun ngaji jeung ibu-ibu hiji teu rame komo 2 teu menarik geus hiji api-api hayang kiih tapi aneh kiih nanti di imah teu balik deui pokoknya mah nu penting mah rame urusan ngarti nomor 17 iya kan saya melotot ka aing jauh iya giliran be ditanya naon cenah ceuk pokona mah kitu we kitu we di mana-mana yang ngaji mah nya kitu mata kade sing aya bawaeun balik nanon los bawaan segala batur tak kadinya bawaan gitu bo nyaah kana salat urang nyaah hatur uninga dina kisah Muad bin Jabal kisah sah dina kisah Muad bin Jabal diwurukan ku Kanjeng Nabi ya Muad dengarkan nasihatku jika engkau mengambil nasihat dariku niscaya engkau akan selamat tapi jika engkau meremehkan nasihat ini maka engkau tidak akan memiliki hujah di hadapan Allah sami'na wa ata'na kata Muad apa itu pertama jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Allah menciptakan malaikat
Di antaranya adalah Allah menetapkan 7 malaikat, dan ketujuh malaikat itu Allah tempatkan di masing-masing tingkatan langit sesuai dengan kemuliaan mereka masing-masing. Yang pertama, Allah tempatkan malaikat itu di langit dunia, langit pertama. Maka satu waktu amal seorang hamba dibawa ke langit. Apa kata malaikat? Lihatlah amal si fulan. Amal saya, ieu teh amalna si Wati. Wati mana? Urang paseh. Urang panututan tawa. Urang panututan. Lihatlah. Begitu ditinggalikeun eta amal Wati, ruhai jiga panon poe. Barang dibawa ku malaikat hafadoh kamana kasama dunia ka langit pertama. Kumacek penjaga malaikat langit pertama, tong dibawa ka dieu amal nu kitu bedan patut mah. Nah geuning sebab ieu amal kacampuran ku gibah. Naon cenah ce? Matak ta nu sok gibah. Nu sok gibah. Nu sok gibah. Cicing geura. Nu sok gibah ulah gibah memeh milampah taubat nasuha beresan hak adamina memeh milampah taubat nasuha agora pentah hampurana. Cing emot-emot sabaraha kali tak urang ngomongkeun RT. Gampang RT mah sabaraha kali euceung ngomongkeun mitoha. Aing mah aing mah ngaji sabarna mah aing mah ieu ngabeh bakeun pikiran aing. Gitu naon aing cicing dieu mah sumpah aing nu beungeut mitoha. Jelema nu sok ngagunjing, nu sok gibah, ngomongkeun kagorengan batur, ngomongkeun kagorengan dulurna, maka amalna tertolak di langit dunia. Langit kahiji keur mah urang salat meunang ngalawan sangheuk, meunang hese capek, kari-kari dibawa ku malaikat ka langit kahiji ditolak lantaran urangna sok ngagibah. Encan euceut teh ngomongkeun salaki. Sok henteu aing ngomongkeun mah henteu ce ngan eta sok di-upload dina status WA. Kumaha cek ece aing mah teh kabeneran gableg salaki teh. Kumaha cek ece teh ditulis dina status WA. Indung kepala lindung ieu aki-aki ngalabelut kaduhung aing kaduhung gableg salaki kanu burut. Cek salaki dibaca ku salakina ka aing ieu mah. Atuh cek salaki heueuh nya. Kitu-kitu ge boga harga diri lalaki dibalas ku lalaki dina tes WA. Salawe mah 25 hangeun kacangna pariuk awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawu. Kecuali Bu Haji aing bisa dibedil kumaha. Kecuali Bu Haji lantaran Bu Haji ayeuna teh loba fenomena kieu, banyak wanita mereka mengemis like and share daripada ridho suaminya. Eta dina Facebook 17 kali ngapot beungeut bari jeung teh FYP. Kalakuan ai boga geuliseun awewe geura. Ai beungeut Korea, ai cokor-cokor Afrika. Bo, heuy. Listen to me, okay? What I talking about tonight in the Sulalatul Huda, we are together. Hayu sing ngadu keder jeung aing.
Ngarti henteu emak? Kudu ngarti saketik-ketik mah. Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Good day, selamat ngopi. Good jubar, selamat mandi. Ya tuh, kudu ngarti pak, kudu ngarti sakedeung. Balik ti dieu bapak si aki teh, anjing dong. Anjing lelempangan laladong. Anjing diuk nagong. Anjing cicing ngajedong. Salah kitu usaha baled. Nyebunya Bu, alhamdulillah mantak mudah-mudahan salat urang kabawa dina saat nu sanes dicandak deui salat jalma teh amal jalma teh kuweng amal saeu ieu teh amalna Mang Dadan. Dadan mana kawalu nu mana eta nu sok miakeun mik di Sulalatul Huda papan hiji-hijina saingan aing si eta baheula aing lamun saya tadi sada pangheulna aing ringgang hulu atuh lantaran aing tara kabagian mik ku si eta mah matak aya kalana kami keur pepujian di ditu tuh madrasah nu itu apih nembe sumping uih safari dakwah ka kuping teh baheula mah kieu Mang Dadannya sallallahu cenggerak indah ini ala yasin ahmadal hadil amin sallallahu ala yasin eta teh gara-gara salawat eta aing dianderan kopi ku bikang mangcaknya jelema hirup keneh eta nya. Nah iyalah orang lamun orang rindu ka saehona ningali Mang Encak geus kaubaran lantaran baheula atuh anjeunna anu ngahodim anu ka mana-mana sebab eta mah sareng apih mah kitu tidak bisa dipisahkan gitu. Ieu ningali Mang Encak asa ningali saehona lantaran anjeunna kantos caket sareng saehuna kitu. Matak abdi teu wantun suul adab ka Mang Encak ogenan gitu. Katanya lantaran atuh nu dina janggotna ge eleh aing. Gitu. Bu, teruskeun. Jadi mudah-mudahan sholat urang diterima, amin. Dibawa amal urang teh, amal saya Mang Dadan, can anggeus pan. Dadan mana kawalu. Barang dibawa ka langit kahiji beng tembus lantaran Mang Dadan tara ngomongkeun batur, ai keur molor mah. Aya jelema keur molor ngecebrek aya atuh eueuh aya lain nu ngalindur mah nya aya lain ngalindur mah kitu sok da eueuh deui jelema pang jujur-jujurna keur sare hok geura tempo salaki ece kalau suamimu sedang capek akan kelihatan capeknya kalau suamimu sedang bersedih akan kelihatan air matanya kalau suamimu sedang malu kelihatan kemaluannya. Emang aya nu sare di jieun-jieun? Aya eueuh. Mantak jelema dibawa amalna. Amal saya Mang Dadan. Dadan mana? Kawalu. Dibawa ke langit kahiji tembus lantaran tara ngomongkeun batur biasana ge ustad mah diomongkeun eta bae teteh ai budak mangaji di papatahan ku ustad ai indung bapana ngaromongkeun ustad. Ngomong naon jauh iya ku ustad mah dipagahan unggal penting eta anak teteh sok jang tuturkeun aing sinto jabar sar bewo jabar bao ain hajabar sarbo mim jabar mata jabar ta sin ya jaresi jabar ya mata sia dipagahan ku ustad unggal penting ari indung bapakna kalaka ngomongkeun ustad cicing bae kumaha cek ece aing mah gablek ustad teh ku aing mah gablek ustad teh ku uleun ngarep-ngarep we pamere batur cenah. Aya ustad usaha wae. Aing mah ustad teh du dunia we du dunia hayu. Serba salah gitu nya. Tah eta jelema-jelema nu moal ditarima dina langit
kahiji. Begitu dibawa ke langit kedua, amal saya Mang Dadan. Begitu dibawa ke langit kedua, gebugeun kana pipina, tenggulkeun kana tonggongna. Nah, sebab ieu jelema amal solehna ngarepkeun dunia. Naon cenah Bu? Ngarepkeun dunia. Teteh maca Quran, teteh maca tasbih, maca sholawat, hayang dibalas ku dunia, tah eta teh mantak ditolak di langit kadua. Singkat bae tuluy dibawa ka langit katilu. Amal saya ieu teh amalna hiji hamba. Saha? Mang Atang. Atang mana? Urang baregbeg. Pan si itu jelema lain? Begitu dibawa ke langit kahiji, salamet. Ke langit kedua, salamet. Dibawa ke langit katilu, ditolak. Lantaran ieu amal kacampuran ku takabur. Naon cenah? Nah, di langit kaopat, jelema ditolak lantaran amalna kacampuran ujub. Naon Bu? Ujub. Jelema moal takabur lamun teu ujub, maka kunaon jelema bisa ujub bisa takabur? Hiji, bertambahnya ilmu. Dua, bertambahnya harta. Tilu, jabatan. Hiji naon tadi teh? Bertambahnya ilmu. Oh, bangga dalam majelis perdebatan engkau sibuk berdebat sementara umat semakin tersesat. Masih ini ke nasab we hayu mikiran teuing nasib maneh tak kumaha. Daripada mikiran nasab mending mikir ke nasib urang nu teu puguh karu salamet teh henteuna. Laras teu? Kalau tidak tahu substansi masalah, jangan engkau nyaho-nyahoni. Iya aing nyarekan saha sih? Nya lamun teu apal duduk masalah, esensi masalah atau substansi masalah, ulah pipilueun ngomen. Ulah pipilueun ngomen. Bisi orang kaasup sombong, takabur, laras gitu. Nu kadua bertambahnya harta. Jelema bertambahnya harta sombong. Naon cenah Bu? Sombong. Pak, fenomena hari ini kita hidup di zaman lebih keneh dihargaan jelema loba dunyana daripada loba ilmuna. So keur kieu nu miskin hitut pada molotot pasti. Oh, keur kieu nu miskin hitut mata keur kieu nu miskin ampot tapi kabalik. Engke hitutna engke. Di jamak engke. Jamak takhir engke hitutna. Itu keur kieu mah ampot deh lah ce. Beda jeung nu beunghar. Nu beunghar ulah komo omongan hitutna ge didenge. Sok nu beunghar keur kieu. Cek nu beunghar kumaha coba? Oh, bapak sehat. Coba nu miskin padahal mah melepas hitut nangge menang ngempet-ngempet. Tapi dah kaambe wae. Memang tidak bersuara, tapi aromanya itu loh. Aromana eta cek. Kumaha cek eta jelema? Goblok sia modal hareupeun aing. Nyingkah atuh. Jabani peuheur kieu. Padahal sabau-bauna jelema miskin atuh ngadahar naon sih? Nu miskin dahar atuh paling suhur opat sehat 5 seubeuh. Opat sehat 5 seubeuh. Nu beunghar opat sehat 5 sempurna. Beres dahar susu buah-buahan. Tuh coba nu miskin beres dahar erek cuci mulut eueuh ku sangu deui pan. Gitu cuci mulut aku kejo deui gitu. Bu, ibu tapi sanajan bau eta hitut ulah ngahina. Robbana ma khalaqta hadza batila. Allah teu sia-sia nyiptakeun sanes kara nu aya di muka bumi termasuk hitut, bahwa eta hitut survei membuktikan fakta ini terjadi dalam kandungan belerang itu. Dina hitut teh aya kandungan belerang. Lamun ka ambe ku irung jalma hiji berarti irung urang normal keneh. Nu kadua itu bisa menyetabilkan tensi darah. Mantak lamun kakak tensi itu stabil, neangan nu hitut. Tapi walaupun hitut aya manfaatna, Pak, saya tidak menyarankan Anda mencium langsung dari corongnya.
atuh heueuh stabil henteu kelenger heueuh gitu. Nah Bu teraskeun nu katilu jelema takabur jelema sombong bertambahnya jabatan eta jelema mentang-mentang boga jabatan omongan teu disaring laku lampah sangeunahna bahkan kemungkarotan dihalalkan naudzu nyaah kacida boga jabatan tapi teu dikorbankeun teu dibalanjakeun ka jalan Allah ngeunahna boga jabatan teh ketika urang amar ma'ruf nahi mungkar teu cadel ka teu cadel lantaran naon urang boga jembatan urang boga jabatan boga legitimasi nyawan teu emak legitimasi geus peuting kitu pokona mah gitu. Jadi ngeunahna urang boga jabatan teh eta dina nenggakkeun amar ma'ruf nahi mungkar moal cadel matak alhamdulillah jadi RT wae mah urang aya tanaga keur nanjeurkeun li i'la'i kalimatillah eta lah diantarana. Jadi jelema bisa sombong bisa takabur bertambahnya ilmu lain paragi sombong lain paragi takabur tapi ilmu paragi nyaangan hate jalma paragi ngajak jelema eling leres gitu. Nu kadua bertambahnya harta teh jeung meungkeut hate jalma lamun kakak boga babaturan boga sobat boga dulur jauh hatena jauh jasadna nganjang boro-boro ngadoakeun ge tara maka beungkeut kunaon boga harta berean si itu kade lantaran kieu jelema ai ka batur bager ai ka dulur aya nu kitu bedil heuh bejakeun kana koret kumaha tadi naloba gaya ai ka batur bager ai ka dulur koret Allah moal narima sedekah jalma ai ka dulur dibere ai ka batur dibere ai ka dulur nu ngabutuhkeun dililiwat maka sedekah nu kitu ditolak ku Allah lantaran manehna mopohokeun kana saudarana teu boga kanyaah bejakeun kanu koret bere supaya meh kitu hese boga pangabutuh urang teu hese bere da moal rugi mereka bapa ka bapa mereka emma ka emma mereka bapa ka bapa mereka emma ka emma mereka dulur ka dulur mere baraya yo misalkan dibikeun kabeh pantos eta teh turlu yu pisan kacida maneh jeung kabina-bina jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya ulah loba gaya cicing aya Ahmad aing era ulah loba gaya bantuan atuh marukan teu isin kitu aing kikianan aing ngapalkeun ge 2 minggu cek pamajikan aing keur ngapalkeun gaya cek pamajikan gawe cenah cek aing gawe kumaha cek pagawean aing mah kikianan aing mah barang dahar ku beuheung neangan duit ku beuheung aing mah gitu bo ulah loba gaya kade ari geus ada ece masuk loba gaya teh naon urang mah barang bere teh kakarak bisa ka jalma anu dipikarido paingan cek Rasul ala adulluka pasti marana eta budak ala adulluka ala khairi ahlaki ahli dunya wal akhirah. Hei sahabat daek ke maneh dituduhkeun akhlak pangalusna penghuni langit jeung bumi akhlak nu pangalusna di antara penghuni langit jeung bumi adalah man qata'aka antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa amman dolamaka hiji nu pangalusna akhlak sakolong dunia jeung sakolong langit adalah jelema anu daek munaon nyambungkeun silaturahmi ka jelema nu mutuskeun silaturahmi si itu hewa ka urang si itu teu nanya ka urang si itu benci ka urang tapi ku urang mah panginten diayonan ku urang masih keneh dimuliakeun ku urang masih keneh dihampura sebab ieu
piuruk ti Kanjeng Nabi nu matak hese nama urang masih keneh ngahormat, masih keneh mikanya inti nama ka jelema nu mika hewa ka urang. Nu kadua watu tiaman haromaka daek barang bere ka jelema nu koret. Lamun ece nganturan tatangga nu sok barang bere ka ece lain bager eta mah balas jasa. Nu bager mah ece teh dipika hewa ku tatangga tapi ece boga milik boga rizki boga tuangeun daek nganturan kasih eta sanajan si itu teu nganuhunkeun sanajan si itu teu alus budi teu alus basa tapi urang teu robah akhlak urang. Akhlak itu adalah ketika kita mampu memperlakukan orang memanusiakan manusia walaupun beda agama walaupun beda akhlak jeung urang. Kunaon caricing? Salah aing ngomong ya. Itu nya. Nya keur modal lalaki meureun modal rokok kitu. Unggal penak si eta modal teh ciik wungkul. Atuh 5 kali ciik pan 5 batang. Ciik sabatang. Bisa mere kanu koret itu berarti urang boga akhlak nu sae. Pan ilaharna mah kieu Pak, barang mere teh kanu sok mere, urang sugema barang mere kanu sok mere, sok geura teteh. Barang bere kanu koret ka urang tara mere komo hewa ka urang. Da lilinieun atuh leungeun teh. Erek barang mere teh lilinieun, naon sababna? Teu ridho hate teh. Nah ieulah di antarana paingan cek Rasul, sae akhlak antara penghuni langit jeung bumi, jelema nu bisa mere ka jelema anu koret. Mantak lalaki dengein. Iya. Istrimu bukan pembantu. Ngajedog betul-betul kumaha. Istrimu bukan pembantu. Istrimu bukan penunggu rumah. Dia adalah mitra kerja, mitra ibadah yang Allah pilihkan untukmu. Tidak mungkin Allah pilihkan untukmu kecuali engkau mampu menghadapi mereka. Laki-laki yang hebat adalah bukan laki-laki yang sosorongot kadua gaplok. Tapi laki-laki yang hebat adalah yang mampu sabar menghadapi kekurangan istrinya. Menghadapi tipikal istri yang cerewet dan istri yang naon. Yang menuntut. Laki-laki yang hebat adalah tetap istiqomah membawa istrinya untuk taat kepada Allah. Mantak kuring mah rumasa ka pamajikan teh heueuh kahutangan lantaran saya tahu Bu. Iya, saya tahu dialah yang telah melahirkan anakku. Dialah yang telah menyusui anakku, bahkan sakapeung aing sok milu nyusu. Rek kumaha atuh Pak? Rek kumaha coba? Atuh makana kuring mah sekali berjanji tidak akan pernah kulepas. Sekali seumur cukup satu kali. Nah, mulai kasurupan Pak. Ya, tina naon gitu. Engke pan diubaran ku apih engke di Pasir Batang. Engke diubaran. Ngan si itu moal hade di ruqyah si itu mah tuh. Moal saya mah kudu di rukmini saya mah. Bu, Ibu, lanjut. Nu kalima amal urang dibawa ka langit kalima, begitu nepi ka langit kalima. Nini kerapat deh lah. Batur mah geus anggeus di tadi seuri eta mah karak mulai. Aneh aya seuri delay aneh. Ma aman ma. Lain bisi renyem teh. Lain kuna naon Kak? Aing masuk hariwang eta lamun leuwih bikang diuk dinu tiis. Heuy, lamun bikang ulah diuk dinu tiis. Paur ece jongjon diuk dina keramik nu tiis barang cengkat kacangna jadi toge.
Rek kumaha tah? Ih, paling ngacek-ngacek renyem. Atuh barang di dulu horeng teh kacangna aya sirungan. Ih, anapun lalaki, masalah lalaki mah. Ih, atuh lalaki cenah manehna diuk dina keramik anu tiis, masalah. Paling-paling endogna cing calang si eta mah. Bo, dibawa ke langit ke mana? Ka sabaraha? Kelima. Barang nepi ka langit kelima, amal saha ieu? Ieu teh mana nu wawuh deui euy. Ieu teh amal apa Haji Muksin? Nu mana? Sugan daekeun nyawer. Ieu teh amalna Haji Muksin. Haji Muksin mana? Orang Ciwarak. Kumacak malaikat, lihatlah amal Haji Muksin, lir ibarat bintang kejora. Lantaran aya haji, aya umroh, aya sedekah, aya puasa di dinyana. Barang di deuleu pernah nyawer ka Kiruhai. Barang cek malaikat tong dibawa ka dieu, ai kitu kuring diparentahkeun ku Allah untuk memfilter setiap amalan seorang hamba yang tercampur, terkontaminasi oleh hasud. Naon cenah? Ari hasud teh urang mikangewa nikmat nu aya di bat, ngarep-ngarep pindah ka ur. Lamun aya jelema hasud berarti eta jelema hewa kanu mere milik rezeki. Tak jelema mah ulah hasud. Logikana kieu, tatangga meuli mobil milu tumpak leres teu? Atuh aya injemeun meureun sok sing kompak. Tatangga milu mobil milu tumpak. Injom kumaha? Sok balikan deui. Tatangga kabeuli mobil. Tatangga kabeuli motor milu tumpak. Tatangga kawin deui milu dahar, kalau milu tumpak. Asa eta katincak meureun. Heeh. Ai ibikang nya meuni amazing gitu ai seuri. Cuk urang mah seuri we nya Pak. Ieu paling kalang heurek ka tukang. Pak puguh-puguh. Bikang teh lamun seuri. Gitu. Alus kena si itu seret bari gagayem si itu mah. Matak ulah hasud nu kagenep. Dibawa amal urang ka langit kagenep, barang nepi ka langit kagenep tong dibawa ka dieu lantaran ieu amal terkontaminasi kacampuran dina amalna telenges. Naon cenah? Jadi telenges teh teu boga rahmat, teu boga kanyaah. Boro-boro ka batur, ka indungna ge eueuh kanyaah. Boro-boro ka batur, ka indungna eueuh kanyaah. Gara-gara ngadenge omong pamajikan, nepi ka teu tulus ngalongok indung. Gara-gara ngadenge omong pamajikan, nepi ka dikurangan eta rek mere indung teh. Eta naon? Duit. Sabaraha? 500. Kemana keun? Ek meresi emak. Gede teuing. Oh sabaraha? 50. Ngeus rek mele 500.000 ka indung. Dikurangan jadi 50. Bo keur taraje ibu hayang nepi ka surga idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at jaujaha, maka cukup keur ibu ridho salaki ngajajabkeun ece ka mana kana surgana Allah. Puncak karir seorang wanita adalah ketika namanya tertulis di 8 pintu surga, itu karena suaminya ridho kepadanya. Puncak karir seorang wanita
bukan dilihat betapa banyak dia hartanya, bukan dilihat betapa tinggi jabatannya, tetapi seorang wanita adalah ketika namanya ditulis di 8 pintu surga karena suaminya ridho kepadanya. Maka taraje ece hayang nepi kana ridho Allah saenggeus ngalaksanakeun ibadah mahdoh jeung goer mahdoh adalah ridho salah. Mantak surga ece mah di bawah telapak kaki salaki. Mantak lamun salaki najong ka ece ulah nyeri hate, itu adalah tendangan dari surga. Oh aing surga-surga ge pengkor. Dan untuk laki-laki surgamu ada di bawah telapak kaki indung ngagedekeun anak 5 genep 7 kabeh kaurus, kabeh kabiayaan, kabeh kausap katatap, tapi anak ngurus indung hiji teuing kaurus teuing henteu. Indung mah boga dahareun saeutik gampang beteung nyana, nu penting anak heula seubeuh. Indung boga duit sautak saeutik gampang pangabutuh nyana, nu penting anak heula kacumponan. Indung ngadenge anak bagian bayaran, nu ieu bayar nu itu bayaran, indung tara mepeus keuyang, indung tara aral, yakin Allah maparinan rizkina. Anak nu mana oge teu burung kabiayaan laras. Sampai hilang kecantikan ibumu, sampai lemah jasad ibumu, bahkan tidak menarik, bahkan bajunya pun hanya lusuh itu saja. Bukan tidak mau dia membeli baju baru, tapi dia lebih mengutamakan kebutuhanmu. Komo lamun mangsa bagian babayar, oh marukan kentil lieur gitu. Setiap manusia yang punya cicilan lieur unggal bulan keur mayar angsuran. Anak beki jajan, bapana tukang ngusep. Bo, lieur tante, lieur lah. Matak temen hayang urang hirup bagjanya, sabada ngalaksanakeun ibadah mahdoh jeung goer mahdoh. Kade poho jasa indung, sebab indung urang keur leutik, urang keur ngurus urang, nyana kurang sare, kurang barang dahar, kurang sagala. Gara-gara naon? Gara-gara ngurus urang. Nepi ka hese sare urang, indung rek sare ge hese lantaran urang terekeun peureum dieong-eong ku indung teh. Hari ayun diayun ayun ku samping sujang hari ayun diayun ayun ku samping. Hi budak teh lain kalah sare kalah kahayuh ceurik bae. Gitu, beda kitu kabeh ge budak mah. Oh, erek budak apa mihlas gitu, erek budak muamar sarua, erek budak sinden sarua, erek budak kiai sarua, erek budak RT kabeh kitu budak mah. Kabeh kitu. Non teteh pernah ngadenge budak sinden ceurik, "Hoy." Hoy. Aya eueuh. Atuh eueuh kabeh. Nepi ka indung rek sare ge hese, da anak can sare. Rajeun bapana pangheulana hudang nya. Ngadenge budak ceurik lain dirandeh budak tadi ais kalaka ngajejak cokor pamajikan hoda. Heueuh lain. Tuh indung urang tah laras teu Pak? Nya mantap yuk urang kabehan kade ulah telenges hirup teh komo kadulur bager soleh anaking kade omatnya lamun urang nungkulan bapak urang maot anjeun pasti bakal ngarti kahariwang nu jadi bapak cek bapak urang baheula nalika rek pupus anaking bapak geus teu sanggup ngurus maraneh, bapak geus teu sanggup ngasuh maraneh lantaran geus datang hiji mangsa ka apa papisah ka alam dunia nitip indung maneh
nitip dulur-dulur maneh ulah saenggeus eueuh apa ulah saenggeus eueuh abah maneh paburencai mentingkeun hirup masing-masing nepi ka jeung dulur teu silih anjangan komo telenges mah utama nama indung maneh ulah nepi ka indung maneh ngarasa asing di imah anak sorangan karasa ku teteh indung nganjang ka imah anak paling banter ngendong 3 peuting liwat di 3 peuting atuh balik maksa lantaran indung teu betah cicing di imah anak sanajan megah mewah indung eta ge 3 peuting bari gegeroh bari sasapu heueuh jak adeuleuh ku minantuna eta mitoha keur sasapu lain dicare mak di dapur ge encan aya minantu lagi itu haram jadah tak kitu bang ih bo bo ayo urang ulah nepi ka urang cilaka 12 gara-gara hirup telenges nu terakhir dibawa amal urang ka langit ka-7 tuluy amal urang ditolak lantaran gibah mah henteu atuh ngarepkeun dunia henteu nu katiluna sombong mah henteu ujub mah henteu hasud henteu naon tadi teh telenges henteu ngan urang nari ria urang nari ria hayang kadeuleu ku hayang kadeuleu ku batur hayang ka alam ku batur naudzubillahi min dzalik muga-muga amal urang salamet amin eta dina masalah salat dina masalah salat nu kadua ceuk gerdegeun geus peuting nu kadua wasodaqatu geus kabahas tadi sodakohnya geus kabahas sodakoh nu katilu wa qiraatul Qur'an maca Qur'an aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum lobakeun maca Qur'an di imahku lantaran lamun urang tara maca Qur'an di imah yakilu khairuhu saeutik kahadeanana wa yaksuru syarruhu loba kagorengan imah wa yadiku ala ahlihi imah teh karasa rupak ku nu ngeusikna ulah nyalahkeun anaka eta anak urang teu betaheun di imah urang lantaran eta imah urang aromana aurana jiga kuburan jiga kuburan ketika urang hirup-hirup imah ku Al-Qur'an insyaallah anak oge tenang hirup oge barokah lantaran di dinyana aya sumber kahirupan lantaran Al-Qur'an teh adalah masdarul hayah sumber kahirupan syariatna cai hakikatna Al-Qur'an adalah sumber kahirupan urang matak lamun hayang bagja jembar kahirupan rumah tangga urang hidupkeun Al-Qur'an di imah urang insyaallah imah urang barokah jeung setan bakal ngajauhkeun nu matak pentingna urang diajar Qur'an teh bu pak lebah dieu bahkan saur Kanjeng Nabi man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi saha jelema dikaruniai anak ku Allah tapi teu diwurukan kana Al-Qur'an maka setiap dosa nu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku bapana karunya henteu teteh karunya teh hari ini kita menemukan fenomena budak teh geus lulus SD naik ke SMP garati ka madrasah harese ngaraji leres teh nya budak geus embung ngaji teh geus we diarantep tapi lamun budak teu sakola melaan ku ece dijajabkeun didagoan di sakola leres teh ka mana Ce Eti isuk-isuk geus barang-bang kana mio ieu rek ngajajabkeun si Fuad ka PAUD da hariwang lamun budak teu sakola ece mah kitu si mikirna lamun maneh teu sakola moal boga ijazah lamun maneh teu boga ijazah moal bisa digawe lamun maneh teu digawe moal boga lamun maneh teu boga duit moal kabeuli be lamun maneh teu meuli beas moal bisa lamun maneh teu ngejo moal bisa lamun maneh teu dahar moal bisa ngising leres teu matak naon urang teh ceuk
ngadidik budak kana Quran kana salat teh kawas nitah dahar ka anak baheula ge anak keur teu nyaho kana sangu acan saha nu ngawuwuhkeun kolot ja anak urang teu nyahoan kejo-kejo acan nu ngawuhkeun saha urang kolotna eta wae ai ibu keur ngahuapan budak cing nu calangap ibu heula atawa budak heula ibu heula kitu lain leres teu Pak mantak nitah salat nitah ngaji oge kolotna heula anu miheulaan nyontoan maksudna sing bisa nyontoan nu terakhir adalah wa kasratut tasbihi sing loba maca tasbih eta kabeh amal eta kabeh kalakuan bakal nyaangan di jero kubur geus simpulna opat perkara nu kudu ku urang dijaga dina hirup ieu dawam salat ibu ngadoa sakumaha kebekna ge ngadoa lamun ninggalkeun salat percuma doa urang mardudatun latu sebab salat ceuk bahasa teh adalah doa salat ceuk bahasa teh doa euceung ngagedeg ge ngadoa sok tatanya ka dieu ka ditu lamun salatna ditinggalkeun maka doamu tertolak setiap jelema salat hakikatna keur ngadoa teu setiap nu ngadoa ka asup naon bo teu setiap nu ngadoa ka asup yo dangukeun kulu sukroin kacangun mau cicing heula ari saban-saban sukro eta make kacang walaesa kulu kacangin sukroan jeung henteu ai saban-saban kacang nyengclek dina sukro rampeyek oge aya kacangan lain sukro martabak oge aya kacangan lain sukro ece oge aya kacangan lain sukro non daek ece disarokeun jeung sukro nyapanya atuh setiap jalma salat ka asup ngadoa teu setiap jalma ngadoa ka asup salat kawas aka cer kiih brot hitut teu setiap hitut milu kiih pan atuh kakak keur kiih kadenge ku incu si aki mah jorok ongkoh kiih tapi hitut untung tukang ngajinya bisa ngadalil incu sia mah teh nyaho kiih hujan hitut buludug nya atuh teu nyahoeun eta kiih hujan eta hitut buludug kapan aya hujan eueuh buludug mah teu endah moal tulus hujanna ge mimiti buludug kitu nya berarti etalah nuku urang kudu didawamkeun emot hiji dua sodakoh tilu maca Quran opat maca tasbih teu aya nu nyaangan berarti aya nu moekan nya anapun perkara opat perkara nu matak moekan alam kubur teh adalah hiji fal kadibu bohong dua wal khianatu khianat opat wan namimatu namimah nyaho ece namimah nyaho ngadu domba jelema RT diadukeun jeung domba gara-gara omongan teteh eta salaki pasea jeung dulurna gara-gara omongan teteh tatangga jeung tatangga teu akur namimah eta nu kitu ngaranna kade teu setiap omongan kudu ditepikeun leres kitu ngabohong ge urang kudu kira-kira matak nyalametkeun hate jelema mah leres kitu Pak nya urang kade namimah ngadu domba nu terakhir wal baulu kiih lain kiih ngaburut-but kiih sembarang kiihna teu make fikih teu make aturan
Mantak iya ku ece pentingna budak diajarkan pikih praktis. Iya mah tuh budak hayang ka WC. Mama hayang pipis. Ka WC. Hayu jeung mama hih. Sion naon? Sion tung sahur. Ieu teh di imah dede manya sion sok umah dilekeun kieu be ece melakukan budak di WC. Budak asup ka WC ece nulikeun nempo TikTok. Budak kakar ge cer budak kumaha cenah tuh. Atuh budak soak nepi ka kuprat-kapret kiih batur. Ih. Budak ti leuletik ti dibing-bing kiihna nepi ka gede. Pernah Bapak neuleuh awewe kiih di sisi jalan standar hiji. Pak, pernah neuleuh awewe kiih sisi jalan standar hiji? Kieu we. Aya eueuh. Awewe mah tertutup, leres Bu. Tapi lalaki, peci dipake. Atuh peci dipake. Turun na mobil, tulang, tengok kiri enggak ada orang. Tengok kanan sepi. Di depan ada pohon mangga. Salam dari Binjai. Serelek burahel, udut gegel. Beres kiih, kawas bebek gigi brig. Metode nu kahiji diurat aret kana tangkal buah. Huluna nyin angka 8. Itu. Aloheung lamun eueuh hileudan ceu dina buahna. Pelebah aya hileudan jepret wadaw. Asup ka jero mobil, "Mamah, naon aa? Yeuh boda ditingalikeun." Ai kitu kunaon? Ya tempo kumaneh? Hitam. Warnanya hitam tetapi suami saya itulah harapan saya. Gandeng saya tegera ubaran dengan salep entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka hingga benda yang kau punya panjang dan hitam warnanya. Mak kunaon si bapak sujang kunaon bapak sia horeng kuhil mantak ulah kieu sembarangan nu kadua ceu diurat aret mah henteu tas kieu teh dicekek ti tukang geus mah dicekek ti tukang polonyon ka hareup disintreuk huluna beletrok 3 kali. Bayangkeun unggal kiih sidrek 3 kali. Sapoe kiih 4 kali. 3 kali 4 berarti sapoe sapeting 12 kali disidrek. Ek teu geger otak kumaha batur. Nya, matak ulah kiih sembarangan. Fa inna ammata adzabil qabri minhu tanazzahu anil bauli cek Kanjeng Nabi. Ya, cek Kanjeng Nabi gitu pan Bu, tanazzahu anil bauli. Kudu bener-bener anjeun susuci dina urusan cai kiih. Lolobana jalma menang siksa kubur, lain teu salat, lain teu sedekah. Tina kiih sembarangan. Gitu. Bu, emot. Hiji naon tadi teh? Bohong. Hiji naon tadi? Nu matak moekan kubur naon? Bohong. 2 khianat. 3 namimah. 4 kencing sembarangan. Bahkan diantara sebab teasna hate teh kiih bari nangtung. Diantara sebab kerasnya hati kiih bari nangtung. Komo bari leumpatan mah. Gitu. Mudah-mudahan urang kabehan diraksa tina siksa kubur. Amin. Lantaran eueuh nu jago jalma, eueuh nu jago sagagah-gagahna jelema di alam dunia sub ka jero kubur mah angger tikerelep eueuh nu bisa naon nulungan kecuali amal urang. Laras kitu. Matak abi mah bade ngelingan teh da ieu Quran mah lain ahlina, abi mah lain ahli tafsir, erek ku sinden we Bu Haji Medawidi. Gitu, mudah-mudahan kana hulu angan masing-masing. Gitu, mangga atuh Pak Haji Muksin bade nyawero mangga diantos. Gitu. Mangga, yuk urang sebagai sepuh
ajarkeun dawam salat, dawam maca Quran, dawam sedekah, dawam maca tasbih. Memeh datang hiji mangsa anu megatkeun nikmat dunia, nu megatkeun harapan urang salamet jeung urang kehilangan kesempatan untuk membangun kenikmatan yang abadi. Mana harayu urang eling ka purwadaksina ieu sabab urang bakal maot, urang teh bakal maot, dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat, nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam baraja. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ka alam kubur. Pak Haji Muksin menang ngali geus diukur mahikeun hawak sakujur. Alumni anu sayang menang ngali geus diukur. Harek naon anu dibawa imah boga sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh. Mela anap supasea menang tisuk-sruk tidung-dung. Anu sok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage embung. Ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngaler di tengah imah ngagoler diriung ditarung gua, diriung ditarung gua mangadadan urang kawalu. Samangsa awak urang digarotong, diabring-abring kawas pejabat, di payungan lain panganten. Mana horeng hiji layon anu rek dikuburkeun. Diajenan dihargaan pedah keur aya nyawaan geus eueuh nyawaan mah dikurabkeun diasingkeun ukur sorangan. Taya menak, taya cacah, taya rakyat, taya pejabat, eueuh bodoh, eueuh pinter, teu lalaki henteu bikang. Aduh alah ieu ukur sorangan. Bang bara dina bang baru kulit munding eta kahujanan sangsara pinuh kabingung gulang-guling ngan sorangan. Betah sote urang di dunia lobaan, betah sote urang hirup di dunia aya anak, aya salaki, aya pamajikan. Lagadara datang pasaran ieu daek teu daek kapan bapa dianterkeun kana hiji liang anu ngan ukur mahisa awakeun. Diganjal ku gagelu rap ku padung diurugan ku taneuh beureum ditaringgalkeun lain batur anak oge ninggal kecuali opat rupa nubil bakal ngabela nepi ka kiamat. Mudah-mudahan urang salamet. Amin. Bo kahartos. Atuh geus aya kaharti mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.